Aduh, gara-gara budak lah jajan nandur aing ra rusak. Gara-gara panggih bak kowe malodar kowe digebugan. Awas kowe mun katarimu bae babukan kowe mah. Teh, olaga. Kamananya ya? Liar amat. Nekulin bising kapanggi ku tukang kebon. Lah. Terang dia monyong ngalamun bae. Kasahabat ke sia nya di leuweung ya. Aing mah bising kapanggi ku tukang kebon. Gagal kamarit teh lah maling daung dangdeur. Cak aing ge dia mah jajal mau sosohoreun. Tutu nama sieun ongkoh dia pan. Kenalan Sarya? Curhat bikang doang nak. Paling boro-boro surat bikang. Pikiran kamari teh ya lah. Anjing, paling teh lain. Si anu ngajakan monyong, si anu sieun. Nyaho sia kamari mah nyakanan aing kita nutukeun sia. Oh, jeung monyong sia mah. Ayo budak ka mana? Ongkor ka lalat, satu balik deui. Nyaho eta jelema teh jelas ge aing ge mersihan jukut tangkat teh dianggeus. Emang nage budak mah rada haram jada. Ngaliwat teh jadi pan. Teu nyaho ta budak. Hayo geus urang nangan budakna aja. Hayu geus, urang tangan bisi dihakan bayawak doang. Dangdeur lah aja, sia ulang ngarambeknya. Teh kowe ini siaran jelema anu ngarusak sia. Kelas terido aing mah kebon aing ku barudak di palingan dirusak. Aduh, urang nangan budak mah deui ye, budak teu kapanggi-panggi. Teu nyaho lah. Capek ge aing. Oh, aing sarua Hei. capek. Mari sana maral di kebon aing. Maling. Maling naon, Mang? Tuh kebon aing parotong lajana dangdeurna. Kusar dia meureun. Teu nyaho mang kami mah boro-boro maling. Kami ge haliwun nangan budak. Geus kieu bae. Tanyakeun itu ka babaturan sia, lamun ngaraku bebejak aing. Terus lamun budak nu maling kumaha, Mang? Meta ganti rugi aing mah. Lamun teu diganti dituaran ku aing beungna. Oh no. Ngomong dituaran cenah. Nyaho mang eta ngomong asal bae. Ih, pandek naon sia? Mang, entohon teh, Mang. Ke lamun kapangi kurang bejaan. Serah ditu, ulah poho, bebejak aing nu katimu. Siap, Mang Siap, Bele. Mang Bele. Bubar barisan lempang. Bil, teh itu mah budak. Oh, jing. Ayo urang ke budak. Ai, sia genyong, monyong bokok. Amat siang ku ngaliwat. Nyaho sia kami maneangan ben nepi ka magrib sia bae. Aing kitu bemo. Aing kemari kanyawan. Maling daung dangdeur. Yuk balik BKB-an. Parah sia, pantesan tadi nu bogana neangan. Neangan saha? Laju nek naon dari dia kami ge. Atuh batur minta ganti rugi sia mah. Lamun teu ganti rugi dituaran beung sia. Ayo sadul, yang teu boga duit sia. Geus pokona aing mah hembung boga kanyaho eta mah urus sadul bae. Atuh lah, ya si Adul nu ngajakna. Ih, balon. Jasa ge ngilu. Geus ngabehan sia tiluan tanggung jawab daripada beung sia dituaran. Ih, embung lah. Abi mah teu nyana naon. Apaan? Oh lah, si Adul nu ngajak. Wah, itu si gana budak nu maling di kebon aing. Jadi aya nu tadian. Yo. Sa kamari nu maling di kebon aing. Ngaku. Itu Mang kami mah. Sadai lamun sia mah. Yo. Yo. Bos, ayeuna sia wae dibabukan, nya. Gara-gara sia laja aing ceurik. Tuh, tangkal dangdeur aing potong ku sukuna. Hayo. Ngomong babeldagan. Gara-gara sia tuh, laja aing tuh ceurik. Dangdeur Udah, aing Bang. potong ku sukuna. Udah. Hayo sia. No. Ayo urang geus tanya, urang geus tanya.
Tinggal lu keduanya. Gas, gimana? Isi mah sorry jelas. Jelas. Naon sih? Jelas. Kamu sirka dari itu. Ayo jaga budak, lamun ih.